Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Welcome to Best Indonesia. Sundas Official. Welcome to Indonesia. Mapan orang ngisi Indonesia. Iya, ceritanya studio bobodoan. Studio. Ya satu acana ngauturkeun nuhun ieu aya mang nanti. Acim, lain acim dah. Loba ngaran urang mah. Acim, Jaki, Acim, Jaki, Raka. Nanti cok. Iman. Pak Iman, Pak Iman. guru. Ya pokoknya di film Jasa we nya. Jaki, Mang Jaki, Jaki. ya Mang Ucok di Jasa mah nya. Loba sarua eta ge ngaranna ge. Iya Mang Alek. Urang Mang Alek. Bala Mang Alek arek asante episode terakhir gitu, bukna rapi. Iya, kunaon bisa gondrong gitu. Supaya rada sarem gitu. Gondrong doang tapi enggak nyopet-nyopet. Gondrong doang gak nyopet. Ya satu acana atur nuhun ya Mang Jaki, Mang Ucok gitu nya. Urang di dieu nya. Naon sih nya ieu teh? Podcast dah lain ya. Lain yang ngobrol we Urang mah gitu. ngobrol we doang, saling tanya we babarengan gitu nya. Nah, satu acana urang kada kumpul deui ya. Kada tiluan nya. Tiluan. Cara lager euy. Nya kieu we biasa. Hah? Cager. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah, urang ge alhamdulillah dangat ayeuna mah damang itu mudah-mudahan anu aja ge dararamang nya. Ya amin. Panjang yuswa, rezekina, Amin, jasa amin. beli kuota, aja nu urang. Bener. Kenal aja dah. Ya mudah-mudahan we video urang nyugemakeun nya. Pami aya nu kirang raos kana manah nya ampunten we gitu. Da Sunda mah loba banyolna gitu. Jeung deui urang mah di Karawang teh ning sok rada kasar-kasar teh hampura we gitu. Heuras ge ngerong eta nya. Lain ngerong mah nu heuras nya kitu we meureun urang mah. Iya hampura sedih dieu di tempat dieu gitu. Nya geus ki aya na Pak. Itu asa nyugak deh gitu. Teu asan ieu teh. Di lahun. Lawan gitu ucok teh. Tah, eta mah kieu kan nya kamari urang teh alhamdulillah tos ngupload deui nya. Enak geus rutinitas ngupload deui per 7 poe nya. Hampir tiap minggu aya. Tiap 7 dinten teh insyaallah aya. Eta mah ayeuna mah kana short movie meureun nya. Film pendek. Tapi itu berepisode gitu nya. Itu berepisode. Tah akibatnya kamari teh rada pakum ya. Pakum winner. lain rada adi meureun. Pakum. Pakum we meureun. Tah ketika pakum kamari kunaon tah kira-kirana ya? Mang Jaki, Mang Ucok. Nya teuing kunaonnya sok teu ngarti itu ujug-ujug gitu we. Ujug eureun nya mungkin nya aya keur aya di titik jenuh lah meureun nya. Jarenuh kitu meureunnan. Jenuh we bete we gitu. Hah? Bete. Bete Mang Ucok kunaon? Ieu mah milu we batur gitu. Batur euleun milu eureun eta. Maju buntut mah ngilu-hulu we ka mana we. Da kumaha atuh. Ya emang bener kamari pakum teh mungkin sadayana oge di titik jenuh meureun. Kuduna titik jenuh teh gantian gitu, nu ieu jenuh, nu ieu masih semangat keneh. Jadi saling backup. Nah, gitu. kieu ai kamari mah ieu jenuh Jenuh kabeh. kabeh. Geus. Meureun. Ya mungkin jenuh, mungkin aya kesibukan masing-masing atau mungkin lah seueur ieu lah kaperyogianana jalmi mah kitu. Ya alhamdulillah ketika ngumpul-ngumpul deui ayo urang teh urang lanjutkeun deui kitu. Nyaah gitu kan nya. Terus urang teh da emang areueuh pagawean gitu. Jadina daripada hulang-hulang urang nyieun deui gitu. Nah, alhamdulillah ini mah kajian deui urang teh nya. Insyaallah mudah-mudahan ini mah istiqomah. Amin. Cuma tawadu we nya. Kumaha? Tar mau duit. Aduh, ripuh eta mah ripuh. Aduh. Kamarana tong nyangka YouTuber loba duit ya. Aduh. Orang YouTuber teh nya ari duit mah emang sanu embung gitu kan nya kabeh ge hayang. Cuma eta mah bonusna lah. Urang mah berkarya gitu nya. Beberkaryaan apa?
beberkaryaan kan orang bobodohan. Orang mah masih seueur keneh Syekhu anu senior lah. Pemula kami mah. Pemula. Gitu dan niat awalna ge urang mah ngupload ka YouTube lain ngara duitnya lain awalna ge. Emang kan awalnya sebut Sunda Dadas teh emang jelema dadas terus hayang dicurahkan lewat video gitu. Gitu awalnya mah. Akhirnya jadi film. Lain film sih mimiti kumaha nya eta teuing mimiti. Ya mungkin iya para pendiri-pendiri ya nu lebih tahu gitu sama. Ya mungkin terus di video-video selanjutnya kita mangges ya. Tak ingat kemari bahasa pakumnya. Ingat eta bener. Hal tersedih teh bener-bener karasa dirinya mang. Orang ngarasa orang nu ngawalan Sundas gitu jeung barudak. Geus babarengan geus susah senang bersama. Nepi ka pakum gitu. Terus orang asaan mah nyieun deui 2 film saatas pakum eta. 2 film anu bertemakan tentang jasa. Anu kahiji urang nyieun film eta cuma tiluan urang Mang Coki jeung si Panjul. Oh nu tiluan. Tapi film hiji dina eta bener-bener duaan urang jeung Mang Coki doang. Bisa tuh Mang Ki Mang. Kabut. Ulah. Intinya asa kumaha gitu kan sok inget orang mertahankeun Sundas teh teu babari gitu. Ngumpulkeun barudak nepikeun ka Sarmangat, ka Rompa. Tapi kunaon nepi ka sajarauh ieu gitu. Ya mungkin berjalanna waktu engke orang bisa kumpul deui. Ya, mudah-mudahan amin. Insyaallah. Walaupun kan ayeuna ge tos karumpul nya alhamdulillah ayeuna semangat gitu. Semangat lamun aya udud. Udud mah ripuh emang. Jadi video kumaha tuh mau jadi video. Dan ngedit oge kudu bari udud Pak. Mun kamari mah pakum nya akibat jarenuh gitu merenya. Terus nya kesibukan masing-masing. Ya mungkin khususna karena tukang ngedit merenya. Capek gitu nya keur mah syuting teh capek nya pokokna mah youtuber mah rapalah syuting kumaha gitu kan ngedit kumaha asa kulieur gitu nya tapi akibatnya eta hobi gitu nya ayo ya dilakon jadi jalan deui gitu tapi ya Sundas bangkit deui lain artina kualitas Sundas sarua nya tapi Sundas bakal menyuguhkan karya-karya yang lebih hebat. Nah, insyaallah mudah-mudahan tiasa nyugemahkeun ka Nuralajona gitu. Tapi YouTuber mah khususna bagi Sundas meureun nya kan sanesna bisa terang. Intina mah urang mah artos mah gitu henteu prioritas lah. Resepna mah eta urang ngupload teh anu pertama meureunan silaturahim urangnya ngarumpul deui. Terus anu kaduana jaker kenang-kenangan meureun kayak segala teh. Ada kayak mun geus kawin. Cok inget urang ge mun misalnya geus kawin nya urang maneh gitu. Malik mah tos nikah lah gitu. Urang urang maneh cok geus nikah gitu boga anak. Kayak urang nonton di layar tancap gitu tah. Kayak urang ka ieu tah ka anak maneh. Anak maneh. Bapak gitu. Bapak tekos gitu. Nah intinya mah jaker kenang-kenangan orang lah ya bahwa betul. Dulu itu kita pernah bersama gitu. Berat aja. Nyata kenang-kenangan itu nama orang berkarya, terus orang kenangkan silaturahim, orang kenang-kenangan, terus nya memperdalam merenangnya di dunia kan sih nya pengeditan, perfilman lah gitu ya, berkarya. Kadang aya nu kinya anu arek berkarya teh nungguan alat alus heula. Nungguan boga kamera heula, nungguan boga komputer, boga laptop heula. Tapi cek kami mah gitu. Eta kabin teu ngaruh lamun misalna bener-bener arek niat berkaryanya sok geura mulai gitu. Soalna mana ku boga HP doang eta geus bisa kamanfaatkeun. Bener. Bisa nya ayeuna film Sundas anu ti cinta urang pabeulit nepikeun ka film terakhir ABG zaman now nya. ABG zaman now eta mun hayang apal kamera tinu HP, perekam suara tinu HP, ngedit oge dinu HP, ngupload dinu HP.
tah karak film Sunda anu ayeuna anu ngedit dina komputer gitu. Jadi mulai berkarya tong nungguan boga nanaon heula sok we jalan heula gitu. Jadi nya mungkin anu lain ge gitu kan ya. Pastilah seseorang mah dihandap heula gitu nya. Insyaallah ngalaman sami Sundas ge awalna mah HP doang pan. Ku baheula macan boga perekam gugrubugan pan. Ku angin. Pakai itu jangan pakai tongkat pengepelan terus di holderan di talian pakai rapia. Dia teh asupan HP kieu doang nya angger we angin mah tuh gerubuk. Gitu maksudna pami berkarya mah berkarya gitu. Ya sanes memagahan gitu kan ya. Sama abdi ge nang ti papagan. Ente sanes papagan tapi eta emang bener-bener kealaman gitu. Eta mah lain memagahan ka penonton sadayana. Eta mah ieu mah kan ngobrol gitu nyaritakeun urang we doang gitu. Cuma bedana ngobrol direkam gitu. Kayak gitu. Terus lamun misalna mana yang berkarya tapi mindsetna ka duit. Cek orang mau jalan-jalan. Tapi lo naik berkarya pikeun jauh-jauh heula eta orientasi tentang duit. Nu penting mah urang pikiranna kumaha carana urang bisa menghasilkan karya nu maksimal dengan alat yang seaya-aya gitu. Gitu mudah-mudahan araraya aya. Kayak pasti nuturkeun eta nya. Insyaallah. Buktina lah kabuktian ayeuna ge ku kami geuning sakedik gitu. Kotrotan bahron teh nih. Sakeclak jadi lautan atuh. Bahron. Bahlul. Nya gitulah. Cuma alhamdulillah setik-setikna dikumpul-kumpulkeun ya. Menang sakitu. Walaupun menang mulungan oge meureun nya. Nang kumaha we nu penting mah halal gitu kan. Penting mah halal. Penting tong cuka cokot. Anu batur nu urang mah kajeun. Urang sorangan mah. Kajeun. Rek nyokot udud ge kajeun. Gitu tapi urang di sisi lainnya lamun ngerasa capek gitu mah sok mikiran kunaon sih batur mah anu nyieun video saukur gitu doang anu aya suara background tenet gitu dong nontonnya loba gitu tapi kunaon urang anu ngedit bener-bener didetailkeun diperhatikeun kunaon sih nontonnya seeutik wae tapi eta mah cuma pikiran saat urang capeknya tapi manusiawi 5 menit ka hareup di mah dipikeun di pikiran geus itu mah nya geus urang jalan di we gitu wajar manusiawi we eta mah banyak yang geus anu ngatur lah rezeki urang eta rezeki manehna aya urang mah rezekina karak sakieu itu kurang naon nu penting bisa seuri keneh bisa udud alhamdulillah gitu kumaha tah perubahan Ucok ka Toing perubahan loba perubahanna cekel heula tuh pake heula mah perubahan naon ya kumaha ing nya perubahan di nu nada ngomong sih nu siapa kasihnya belajar tapi profesional pan kena mah di mana nah itu hargana mahal cok kamu dijual ginjal kalau kamu sawak-awak ada mana nih can ngisi risikopat kau sih ta risikopat lah tapi aina Ucok jeung si Emen ya Toing jeung si Emen nu kurang beda diekeun mainna pasti loba peran gitu Toing jeung Emen lah enak lebih banyak di si Beni oh nya Beni kemudian enak lebih banyak di belakang layar gitu kurang tukang we kurang tukang wae urang tuh bisa acting cok ganti set ente Ucok pan geus ieu na spesialis depan layar urang kajeun di belakang layarna gitu tah jadi lamun misalnya ieu mah pesan ceker barudak oge gitu urang anu emang benar serius urang enak berkecimpung di dunia ieu dunia perfilman kieu jadi nyesok pelajari naon nu kudu dipelajari gitu urang berkecimpung di dunia kos ieu nya minimalna atuh cok terus mana saya si Emen gitu sok mainnya eta nya sok diajar aktingna kitu nya urang di belakang layar berarti nya ku urang dipelajari model nyakal kamera terus edit tanya
maksudnya nya ulah setak cuma nuturkeun doang gitu, kudu boga inisiatif sorangan. Oh, orang berkecimpung di dunia iya, orang kudu diajar. Heeh. Ulah Aya nepikeun ka nuturkeun doang. cek bahasa kena mah tupoksi Tah. tugas pokok jeung fungsina teh urang kumaha ieu Asa ante ngeunah gitu lamun kitu mah. ngeunah nya. Jadi masing-masing aya jobna kudu kieu jeung bertanggung jawab gitu Tah, memperdalam gitu. walaupun emang kata urang jadi ieu doang lamun urang diperdalam mah teh kareutna sugan aya rezeki nanti dinya sugan urang ge kadituna jadi pengalaman anu kumaha gitu Nya nya model kieu misalna maneh teu bisa nyekel kamera, teu bisa ngedit, ngan sok atuh diajar nyekelan mic. Biar aku nyekelan mic teu bisa gitu. Cuma maksudna kieu paling cangkeul gitu. Entong sok ngarasa kedeung lah aing capek. Maksudna lain maneh doang gitu nu capek teh. Nya anu pemain oge capek, olok ciduh gitu meureun ngomong teh. Ngomong wae pan. Encan ku urang sok dieukeun salah, cok. Sia balikan deui. Anu nyekel kamera mending aing pake tripod ge cicing. Coba anu kieu ha, komo posisina setengah kita. Bukan agung. si kuda-kuda Heeh. Tah anu ayeuna geus ngedit kieu mah di lapangan aya. Jadi lumpuh. Heeh, jadi tong sok ngarasa aing capek lah kedeungeun lah. Tong sok ngomong gitu maksudna teh soalna kabeh oge ngarasaan capek. di lapangan mah nya intina mah tupoksi teh nya tugasna urang sebagai naon perdalam masing-masing supaya ngarojong kanu lain inya kesempurnaan tinu nyian Film. walaupun Kareta. eueuh sempurna kabeh mah nya cuma hiji nu sempurna Udud. Waduh. Ya gitu lah eta mah jaket urang-urang meureun nya. Heeh, mah kan ngobrol, cuma ngobrol direkam gitu. Nya ayeuna ka penonton anu gorengna nyapikeun bili aya tadi obrolan nu seputar tadi aya nu saena nya mangga bade dicandak oge gitu. Itu mah obrolan intina ge obrolan nu hayang di videokeun gitu ya meureunna nya. Ieu mah lain kanu pemirsa sanes ieu mah ngobrolkeun urang-urang doang intern. Henteu tiluan we. Hah, tiluan wae. Waduh da. Jeung reungit mah. Jeung gitar. Set kumaha itu teh ge ucok gitaris. Taris. Oh, sen. Apa? Mana nyaho apoy. Apa saya Nya pokona mah gitulah. Anu belina gitu bagian wae berkarya nya sok geura mulai gitu tong nungguan alat aya heula. Terus jadi pesen mun naik berkarya entong bakal mikirkeun duit, bakal capek. benar. Terus gitu cukup. Hmm. Nyata satu kitunya para pemirsa sadayana ieu mah entong jadi rengat galeuh gitu upami aya salah ucap salah Rengat galeuh teh naon? wah maksudna entong jadi nyeri hate Oh. gitu Pak. Kita cek bahasa Jepang mah gitu. Kerja paksa. Nyantong jadi tong dicokotkan hate lah lamun aya masalah gitu. Ieu mah obrolan doang gitu kan. Oh, Obrolan doang. Itu tah para pemirsa nyamureun nya tadi bener anu salahna pikeun tebih anu leresna mangga upami bade dicandake. Terus anu bagi sarua jiga urang gitu nya ulang-ulang wae arek ngawalan nyieun YouTube cuma teu aya alat-alatna itu encan maksimal alat-alatna nya hayu we berkarya. Kumaha ge alat sederhana ge aya urang maksimal mah sae gitu kan ya. Walaupun cek batur goreng ya nu penting cek urang sae. Da karya urang eta teh gitu. Lamun ku batur teu dihargaan ya ku urang-urang teu dihargaan. Padahal dua orang nu nonton karya orang eta sebuah kebanggaan sih. Asli. Ajeun ting kalau urang doang nu lajon. Tenan nu penting ngalajo gitu. Ya gitu dong ya para pemirsa sadayana. Punten gitu ti Ucok, ti Jaki, ti Alex upami aya kesalahan. Jeung ti Kru Sunda Sadayana upami salam nyieun YouTube ya kesalahan ya punten. Nyapi doana ti urang sadayana anu lalajo sing barokah. Amin. Rezeki panjang umur. Terus sing film urang sing nyugimakeun. Amin. Jeung urang oge nu Sundasna. Itu walaupun teu pernah amprok ge urang saling iyalah mengenal di
YouTube jeung di komenan gitu. Bisa jadi komunikasi gitu. Iya, komunikasi dunia maya. Nah, gitulah. Terus ini wae cok. YouTube ya. Nah, gitulah para pemirsa sadayana, atur nuhun para penonton nutos lalajo ka katampi pisan lalajona, komentarna, masukanna, kritikanana atau naon ge arek alus arek gorengna ku kami mah ditampi gitu nya dengan senang hati. dengan senang hati. Eta upami anu kritikanana sarana arek pedas arek teu pedas ge eta jadi motivasi kangge kami sadayana. Mung sakitu ti urang tiluan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.